Aya naon Aden? Menibak jabarina suka mah urang heuh. Na kumaha? Bisa magelaran urang di anu kasebat dusun Karangsari. Nya. Desa Cintunuh Cintunuh. Citundun. Citundun. Lain Citunuh kade. Lain Citunuh heuh. Sama meh uing name magelaran teh ka dieu uing teh. Na kumaha? Unyukan heula ka bumina Bapak RT setempat. Laporan heula. Laporan pan sagala rupa hal oge. Nya ada atuh kurang. Da ieu nama kudu tertib itu. Bisi pajarkeun ISIS. Tah eta. Bisi pajarkeun teroris pan urang teh 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Ai pas hareupeun bumina Pak RT teh aya anjing ngaranna teh si Peki. Kumaha kitu? Ngarti teh. Ada. Uing teh nanya ka si Peki jeung Peki ai Pak RT na di Lebet aya. Cek si Peki teh bari ngelup. Oh aya berarti. Ngarti kitu namanya kula. Uing nanya deui jeung Peki di Lebet ai Bu RT aya. Cek si Peki bari ngajawab. Aduh. Aya. Berarti dua nana aya. Aya. Uing nanya deui jeung Peki ai Bu RT jeung Pak RT di Lebet nuju naon. Si Peki bari nangtung teh. Jelaskeun ari teh. Cing goreng di jero teh keur ngarujak cenah. Sultan ada menurang banyak. Wah, eta bulu halus lebih cantik itu. Bulu halus cantik ieu mah teu banar kostum ieu mah ya. Jika Ferbi tuh. Kucap kicep kabelah ditu. Kurang dieu ge gareulisnya. Oh adanya kumaha lain cerang urang dieu ge. Mun bujangan keneh uing di dieu dagang tahu da. Jangan jodoh sih. Wilujeng we ka Bapak Taswan Sumandi. Didoakeun cing janten lurah ku abdi ah. Lamun janten lurah tahun payun pan kena teh syukuran ngapayang deui heuh. Panjar mah bisa dicokot ti ayeuna.